Biasana anu sok sing awet mah barang nu sok dipake. Jika meuli naon, di baju, meuli baskom, mudah-mudahan sing awet cenah. Dalam menyebut mudah-mudahan sing geuwat pejet, sing geuwat meuli deui eta mah pipaseaeun nya. Ulah teuing diobrolkeun nya. Tah, jadi dina jual beuli teh aya tilu nya, tilu naon? Tilu bahasa. Hiji ijab qabul, dua tampan tinampan, nomor katilu tanda syukuran. Tanda syukuran mah mudah-mudahan sing enak dituangna. Amin. Cek nu meuli teh supaya naon? Supaya ngeunaheun. Nu meuli teu ngarasa rugi, teu ngarasa mahal. Nu ngajual oge bisa ngahibur jeung ngalap kana kauntungan. Dan nu ngajual bebas ngabatikeun, nu penting duanana pada ridho. Ngan lamun salah sahijina teu ridho eta mah doraka nya. Contoh teu ridho teh kieu. Sabaraha bawang 15.000, mahal teuing. Tapi kulantaran butuhnya nya sok saon atuh, saon bayar we sabaraha? 15.000. Tapi teu ridho, tah eta mah doraka ya. Eta mah doraka. Mantak sanajan mahal usahakeun sing ridho ya, usahakeun sing ridho. Cirina ridho teh lamun barang beuli mahal teu ngutupluk. Cirina mah kitu we nya. Dapang ngutupluk ge aya rada-rada teu ridho nya. Mahal-mahal teuing tah sing ridho we komo urang mah anu sapopoena tara ngangge akad ijab qabul da teu biasa tea nya. Paling ge ngan sebatas tampan tinampan nyangakeun barangna nampi artosna eta oge sakapeung lamun nyal se ari henteu mah sabarahaeun 37.000 yeuh 50.000 hitung yeuh pulangna geus we nya. Tapi lamun duanana ridho halal dahareunana henteu doraka. Ngan lamun niatna jual beuli berarti dorakana mah kupedah teu ngamalkeun kana jual beuli. Ngan di akhirat moal dipenta pertanggungjawaban sabab duanana pada ridho. Jadi kuncina mah sing ridho we supaya henteu meulit nepi ka akhirat ya. Cenah mahal beureun ceuk tukang dagang teh kieu nya, wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh. Tapi da urang mah rata-rata tukang hareureuy nya. Sabaraha bawang? 20.000 lah mahal teuing, sok atuh melak. Dina nyana ge urang menyebut kitu teh heureuy nya eta teh. Ngan sakapeung mah lamun naon lamun sepihakna aya nu keur serius eta teh pipaseaeun anger nya. Teras wal qabul minal mustari, tadi tinu ngajual mah ijab, tinu meuli mah qabul narima nya. Abdi meser kana ieu buku kalawan harga 10.000. Tinu meuli atawa nu katitipan meuli pangmeulikeun itu euy tah sami-sami wae nya. Walau hazlan sanajan bari banyol. Bari banyol teh kumaha nya? Euy meuli eta tah naon? Meuli sarimi. Kalawan harga 4.000 moal nya urang mah kitu nya. Kalau diseuih-seurikeun paling ge. Tah intina mah sing pada ridho duanana nya. Wa huwa mayadulu ala tamlik bisamni, kalawan make harga anu jelas. Mantak lamun dahar di mana di rumah makan anu dibayarna teh paneuri nih. Eta teh geus naon geus piharameun wungkul. Naon sababna? Sabab kadang urang sok menekel.
atos tuang teh Bu sareng naon wae ieu cek urang teh paling ge 20.000-an ari pas ditanyakeun teh 47.000 neg we tapi da dibayar ku urangnya ngan kapaksa da geus didahar ta eta mah doraka nya naon sababna lamun kana jual belikeun urang mayar barang geus didahar manten ti heula jadi teu puguh nu dibeulina teh nya disebut kana silih bere urang mayarna rada henteu ridho leheung-leheung lamun anu geus biasa dahar dinu kitu ek sababaraha ge geus biasa ieu ngan ari urang mah komo ti palemuran ngahaja neangan dengan sangu teh anu ti kampung daun sampe jengkol jagong pugu leuwih mahal nya tah mantak saya nama taroskeun heula hargana bisi naon bisi urang henteu ridho pas mayarna lamun anu dibayarna pandeuri ngan rata-rata di rumah makan anu arageung mah mayarna ti heula nya mapai heula jiga parasmanan tuluy ka kasir teh eta tepat pembayaran atunya lain beunceun sanggeus dibayar neme dituang ngan ari warung makan nu di pasar mah eta mah urang dahar heula kakara engke mayar tas sayana mah eta ge dibayar heula nya sapertikeun bangsa bubur atawa kupat tahu nya supaya naon supaya urang teh ridho nya pas mayarna pang nama cenah urang malah ridho masing 100.000 ge kupat tahu nya kitu mah kajaba gitu nya ngan sok aya naon sok aya nu mutupluk nih coba teu ngeunah coba mahal tah tengenah didahar mahal nya terido gitu bahaya titik wa tamallaktu wa raditu wa kharaja bimalam yakun dimniyan al bai'a dimya ka ti abda ka geus eueuh di dieu mah ngajual abid manya geus merdeka jelemana ge fala yustaratu fi ijabun wa qabulun bal yakfi fihi al iltimas wal jawab titik wa syartul ijabi wal qabuli nyambung kana jual beli anu sesuai anu aya ijab qabul abdi ngajual kana ieu buku kalawan harga 10.000 tah syaratna teh alla yatula paslun bainahuma urpan ulah kapisah anu lila sapertikeun abdi ngajual kana ieu buku kalawan harga 10.000 lamun teh mah masih keneh aya anu kitu nya tuluy we repeh heula ngopi heula erep sagelas abdi meser kana ieu buku kalawan harga 10.000 tah lamun kitu mah teu sah nya sabab lila teuing nya da moal bari nage nya ari lila-lila teuing mah komo di pasar mah dicarekan mun kitu mah nya teu daek dijawab